lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang kieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdaro salasina yauman di jero beteng nyesa 30 poe. Ya Adam, hei Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deketan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirobak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga 4. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-cak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. 4 Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dubantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat meunang Lailatul Ainu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta. Nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga. Di mana anjeun jauh ka kaula, ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan. Nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubungah sorga, 2 nazirun nyingsieunan neraka. Sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyir wa nadhir atuh kiai na ge kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyir wa nadhir.